tapi maha kawasa Allah di saat kerusakna kieu aya bae urang ngadenge Jawa Timur aya kiai anu Jawa Tengah aya kiai anu Jawa Barat aya kiai anu Banten aya kiai anu negeran nagara sangkan ulah moleset punten untung masih kene aya kiai anu karena Allah lillahi taala beuh tama mustika jasa lamun aya kiai geus karena Allah lillahi taala. Nah ketika brutal rusak jelema jang urusan Allah ngutus saurang tek didenge teu didengena nu penting aya. Sakumaha kamari kaum ate diturunkeun di kampung di negara Yaman Ahqaf antara Oman jeung Hadramut. Kaum eta setelah ditinggalkeun ku Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam dilanjutkeun ku pala putrana. Timbullah satu kaum di Yaman antara Oman jeung Hadramaut Ahqaf ngaranna jelema nu beuleuleuh luar biasa. Kajangkunganana 40 meter panghendep-hendepna 20 meter. Malah nu kamari dicaritakeun teh lamun ngariung teh nya nama pernah ngangparkeun kanjut. Juga gara-gara aya nu ngaroko melete kapanasan nyana hudang dengan spontan. Maka jelema nu aya dinya keur ngariung nganggap kiamat sugro. Timbul pertanyaan Kiai cenah eta. Beuh meureunnya lamun 40 meter jelema meureun bobogoana panjang sia deui ka boboga. Semusok ngaco. 40 meter cenah meureun bobogoana aya 10 meter atuh teh nya we engge. Ngana teu meureunan ya ayalah kitu meureun. Atuh sanajan gede ge kan disaimbangkeun jeung bobogaan awewena ge pasti gede. Lamun lalakina model kaum Ad awewena atuh meureun sagede kaum nu urang ayeuna bom malodar. Moal mah rumah sakit budak dalalobrak. Mentak ayalah dina kitab contoh kulantaran aya jelema galede. Andai kata aya jelema keur lempang kemudian kahujanan barang geus kahujanan nyana neangan jang ngiuhan kadeuleu kunyana aya guha sup bae ka guha cak nyana aman amat ieu ngiuhan hujan geus raat nyana kaluar barang kaluar di deuleu horeng bobogaan hindun. Horeng bogaan hindun pujana pake ngiuhan di jero. Ada nage tadi ometan. Budak geus pake ngiuhan, lain lalagan teh mah gede jasa meureun. Hadena teu ngaroko deui. Lamun ngaroko di dinya mah nyalingkeb. Aduh, lamun geus nyalingkeb atuh pan weuh tukang dagang di jero mah urang lapar hese. Sarua meureun jeung di lauk nun Kangjeng Nabi Nuh. Dibabawa ku nyana ka dieu ka ditu ka dieu ka ditu. Atuh jana mah kaasupan sagede urang atuh teu kadelah hamil jaletik urang mah panjang. Tinggal urang mah ngadoa deui bae mudah-mudahan nyana diuk cangegang deui. Tah eta kan disapina jadi masalah. Kumaha lamun urang boga wudu kemudian paantel jeung jima jeung keur nyaritakeun jima nyiba jeung awe kan batal ta urang na ku ari mah lamun urang boga wudu haju asup kabeh jeung awak-awak urang na kadinya junub apa lain urang. Atuh biasa nama pan zakar doang nu asup teh teu junub da mah kajen kumaha ge ieu mah awak jeung awak-awak urang urang na make samping. Urang na make samping make jubah ngiuhan ieu ngaranna ge azub urang ka jero tak kaluar deui urang eta teh junub apa henteu kos kitu. Moal dibejakeun ku aing ge teh mah teangan bae di kitab sia. Coba jas.
di tengah-tengah kebiadaban manusia kaum Hud diberi kanikmatan ku Gusti Allah awak jarangkung gede, diberi kanikmatan ku Allah otomatis di samping awak jarangkung gede tanah gede. Kusabab tanagana gede atunya nama nyabut tangkal kayu ge sorangan bae nyieun imah dan lain sebagainya ge kumaha nya bae. Lamun nyana jangkungna 40 meter berarti kan imah minimal 50 meter. 45 lah. Wow, aya nu batu kunyana diangkutan dipake nyieun imah. Jalawangna ge sabelah mun dibawa ku 500 zaman kuari kurang. Sabelah lawang dibawa ku 500-an teu kabawa. Ieu kan hiji kanikmatan ti Gusti Allah, tapi nyana nyembahna lain ka pangeran nu mere nikmat. Endahan ngaja nyana nyieun patung nomor hiji, aya patung asmat nomor kadua, aya patung semut nomor katilu, aya patung haba. Ong gede-gedena patung haba, wow, jangkung gede tama patung teh. Sok diminyakan diusapan nyana ayana naon lapor nyana ka patung haba. Di tengah-tengah kebrutalan manusia peradaban teh ka ibadah-ibadah geus lain ka Allah, kala ka ibadah teh ka makhluk, aya nu ka kayu, aya nu ka batu, terutama di negara eta teh ibadahna teh ka patung haba asmut. Woi, geus puguh perjudian, permabukan. Pokokna mah biang keladi nama KBG, lamun geus kos kitu moal teh jauh di mabok. Asal geus mabok bae ka ditu kapan perzinahan, asal geus perzinahan bae kan pasini ka ditu nahju pembunuhan. Tidinya kan peradaban nyana neangan perlindungan anu salah, mangeranan ka batu. Ya Allah, ya Rabbi. Saat geus syariat agama selalu sunnatullah. Ngahudangkeun umat jang nuntun jang ngabeberes jang ngurusan. Cok Kangjeng Nabi Hud alaihis terus begitu datang ka kuari gitu. Setelah Kangjeng Nabi teh aya dilanjutkan ku khulafaur rasyidin, terus ku atba tabiin, terus ku atba tabiin, terus ka belah dia tanawlila, terus ku para aulia Allah diurang ku para wali sanga. Terus setelah eta mengakar pondok-pondok pesantren, terus diperjuangkeun, timbullah penjajahan Belanda ka urang ka dieu. Anu luar biasa Belanda teh datang ka sabara abad di urang anak baranakan. Terus kebrutalan loba gerak deui lah kiai. Urang lamun nyaritakeun bergerakna kiai, satu sisi memperjuangkan kemerdekaan negara, berarti satu sisi memperkuat agama. Sebab harita teh nu diseredan teh kapan urang ge nyaho ku Belanda teh, mun urang nyaritakeun Tasikmalaya Ki Mustofa diseret, lamun urang nyaritakeun di dieu Ki Ahmad Hairun diserang datang ka Tangerang diseret, lamun urang nyaritakeun Jakarta kiai-kiai teh diseret. Wah, eta jaritakeun perjuangan, satu sisi nyana memperjuangkan sebuah negara Indonesia hayang merdeka, di sisi lain nyana memperjuangkan agama. Tapi Belanda seret, bunuh. Nu mantak di jerona perjuangan teh kiai malulu. Terus Jawa Tengah, terus Jawa Timur. Unggal kota urang neuleuh. Jalan Kiai Haji Ahmad Khairun, jalan Kiai Haji Khairun, jalan Kiai Haji Mustofa, jalan Kiai Haji, kiai malulu kabeh. Pejuang. Jalan Imam Bonjol dan lain sebagainya. Nah, terus merdeka. Sangat merdeka, alhamdulillah aman. Kabelah dia nih dilanjutkan, mulai di tubuh pemerintah brutal. Asal pemerintah brutal teu beres, kiaina teu beres, rakyat cilaka. Sinpani, dua kelompok. Di mana beres rakyat. Di mana teu beres rakyat. Gara-gara pemerintah jeung kiai teu beres, rakyat milu teu beres. Kitu bae konsep ti Kangjeng Nabi mah. Sinpani, dua kelompok, beres kabeh. Teu beres kabeh. Mata kuarieu jaman teu beres, artina teu beres. Kuari pemabokan dihareupeun imah urang, ditukangeun imah urang, perjudian dihareupeun imah urang, tukangeun imah urang.
pembunuhan, tukang ngenimah urang, ambalaya perzinahan dan lain sebagainya. Berarti kan teu beres. Pasti kiai jeung pamarentahna teu beres. Rakyat bakal teu beres. Teu bisa nyalahkeun pemerintah doang, teu bisa nyalahkeun kiai doang, dua-duana. Teu beres, teu beres. Punten untung masih kene aya kiai anu karena Allah lillahi taala, beuh tah mustika jasa lamun aya kiai geus karena Allah lillahi taala. Tapi maha kawasa Allah di saat kerusakna kieu aya bae. Urang ngadenge Jawa Timur aya kiai anu, Jawa Tengah aya kiai anu, Jawa Barat aya kiai anu, Banten aya kiai anu negara sangkan ulah moleset. Nah, ketika brutal, rusak, jelema, jang urusan Allah ngutus saurang tak. Didenge teu didengena nu penting aya. Terus bae kitu bae eta terus bae kajeun ku kumaha ge. Terus itu bae. Engke ieu aya de cal deui. Cal deui. Ke datang kara rusak kabeh. Komo ieu mah baheula keneh jasa Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Muncullah Kangjeng Nabi Hud dakwah. Cek Kangjeng Nabi Hud, ya qaumi abudullah, kaum kaula ulah salah nyembah haba patung ismud ulah disembah. Nu disembah ma'ubudullah Allah wahiduhu nu nyieun langit bumi katut eusina urang teh kenging ngadamel anjeunna wajib atuh nyembah teh ka Allah. Malakum min ilahin ghairu, de pangeran jeung akeun aranjeun kecuali Allah. Apala tatakut? Apakah teu sarieun maneh? Sing sieun lantaran lamun ngatep kos kieu deuleu kaum Kangjeng Nabi Nuh topat bajir. Urang ge teu menutup kemungkinan lamun teu percaya teu nyembah ka Allah urang bakal disiksa cek Kangjeng Nabi Hud. Cek kaum adengara omong qalal malaul ladzina kafaru min qaumihi, kaum na ngajawab Hud, inna lanaraka fi safaha wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Kami kabehan leuleuh maneh teh horenganan bodoh, kurang kepinteran, kurang akal, edan anyar sia mah. Hud edan diterapkeun ka budak-budak orok ge titah nyebutkeun Hud edan, Hud bodoh. Asal aya bae Kangjeng Nabi Hud dakwah tu si bodoh. Asal Kangjeng Nabi Hud dakwah tu si bodoh. Teu percaya, masyaallah karim. Wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Maneh ngaku-ngaku diutus ku Gusti Allah, kita nyembah ka Gusti Allah. Eueuh deui, ja sangkan kami mah maneh mah pembohong. Bohong si Hud, segala rasul segala naon. Cek Kangjeng Nabi Hud, ya qaumi laisa bi safaha, kaula mah jalain jelema bodoh, lain jelema edan, walakinni rasulun mir rabbil alamin, kaula teh jelas adalah utusan pangeran, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Kaula nyampikeun amanat-amanat ti Gusti Allah ieu teh titah ngabeberes. Urang teh ieu nu dijadikeun santri, nu dijadikeun ustad, nu dijadikeun kiai eta teh titah ngabeberes. Ngabeberes umat, ngabeberes nagara. Tuh jelema nu keur dicekelan ku setan supaya dirampas di leungeun setan, tah eta lah tugas kiai. Kunaon kiaina kabawa ka juri ka ditu. Tuh jelema nu keur ngeri ditrampas kiai, cek Gusti Allah pan ilmu patul muin geus aya di sia, ilmu hadis geus aya di sia. Eta mah anu ngahalal-halal eta mah ku nafsuna rampas ku sia. Hayo cekel tah di leungeun setan teh nya ke dicekelan ku setan, rampas. Mulai kiai peduli kadinya, balik tidinya kiai nyieun sorum. Bloon ka kiai. Masyaallah, lain titah ngarampas di leungeun setan edan jadi setan nya. Setan seserian, itulah kepanjangan tanganku kiai anu. Dulu makan dia enggak digolkan, sekarang enggak digolkar. Rata-rata cek setan asal di Golkar we anak buah aing. Cek kiai hadena aing mah di PDI komo sarua. Cek di PKB aing kan teh golongan kiai medut. Kudu beres kabeh. Cenah kiai sombrang amat atuh bongan siana teu beres.
Aing malain ka partai aja partai maya ada RT na rapih jasa tiis pun dibaca ku urang jang rakyat tapi aing neuleus aja hareuda aing ngadenge aturan-aturan Golkar nama jang ngeunaheun teu salah tah mah partai Golkar nama jasiana aing neuleus sia hareudang sebenarnya mah teu cukup make AC tetep bae hareudang bae sebab korupsi aya di sia kejahatan aya di sia atuh Golkar nama aja bener ji we Naya kangjeng Nabi Hudda uballighukum risalati Rabbi kaula nyampaikan kanjen kana risalah-risalah pangeran kaula amanat-amanat titah nyembah ka Gusti Allah ulah nyembah ka haba jeung ka ismun titah teh kitu muamalah anu rapih perpolitikan aya aturan-aturanana sesuai jeung aturan kitab ti Gusti Allah mabok haram zina haram maling haram korupsi haram sing hade cekang yang Nabi Hud lamun teu didengekeun ieu bakal timbul azab timbul siksa sakumaha kaum kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sim kuring mawa annalakum nasihun amin ditugaskeun sebagai penasehat anu terpercaya ti Gusti Allah atas karisalahan. Masya Allah. Jadi berarti rasul-rasul teh titah ngarawatan umat, kiai-kiai teh titah ngarawatan umat. Nu mantak teu sambarangan jelema nu bisa maca Quran, sabada bisa maca Quran teh bisa ngamaknaan, sabada ngamaknaan Al-Quran teh bisa ngahartikeun secara detil, sabada ngahartikeun teh bisa make kana Al-Qur'anul Karim. Jelema nu can bisa maca Quran kemudian neuleun nu bisa kabita luar biasa be mun aing bisa mameureun aing ge maca berusaha nya nasu nya naon gitu belajar hayang bisa jadi kebanggaan ketika geus bisa neuleun anu bisa ngahartikeun beungeun ayeuna mah lamun kaharti eta Al-Qur'an ngaji nyana setelah ngajinya na bisa ngamaknaan Al-Qur'an jadi satu kebanggaan. Tetapi horengan nanti cukup lamun dibaca dihartikeun horeng kudu diamalkeun ketika aya jelema nu bisa ngamalkeun Al-Qur'an jadi satu kebanggaan mulai belajarnya na coba hayang nyaho ngamalkeun Al-Qur'anul Karim nu mantap kudu make penuntun anu mursyid supaya teger timbul keyakinan sebab keyakinan urang maka karak datang ka ilmul yakin supaya naik kana ainul yakin supaya naik ka hakul yakin satungtung urang aya dina ilmul yakin pabentrok bae moal eureun-eureun tapi lamun urang geus datang kana ainul yakin iya tuh urusan bentrok urusan puruma masalah urang mah lebaran teh poe ieu mah lebaran poe ulah sok dijadikeun masalah atuh aya sapuk bae kunaon atuh kulantaran beda urang mah jeung manehanana geus aing mah moal daek di riungan mun aya nyana aing mah moal sasalaman teu hayang lantaran berbeda puasana jeung lebaranana belon teh encan datang ka ainul yakin emang ibadah datang ka dinya lain heuh teu ibadah lalagaan karena kaos kitu mah lalagaan ibadah datang ke masjid Allahu Akbar likum nama ibadah lalagaan tuh lalagaan tuh ngalah wudu kocek datang ke masjid sholihan Allahu Akbar likum neraka tuh makus gitu mah emang kumaha kitu kiai jadi neraka kok sembarangan amat kiai itu emang aing masuk sembarangan jadi sia manu teu sambarangan ge sakituna bae aing manu sambarangan ge sakieu sia manu teu sambarangan kos kitu itu maning aing sembarangan. Kapan orang tadi mimitian tina syahadah asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa teh pangeran anu wajib disembahi Allah abdi nyaksian yen kangjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah lamun ente bersaksi atuh kudu nyaho. Lamun ente bersaksi kemudian ente teh nyaho atuh saksi palsu. Naik ngaji teh tah. Naik tah ngaji tah ngaranna. Lamun ente sakadar nyaho doang haju berarti teu ngarasakeun berarti ente kanyaho ente palsu. Ente nyaho tapi teu karasa itu palsu. Keuna kanyaho syahadah ente keuna karasa ku jantung ente. Ente bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah eta ilmu ilmiah nyaho geus nyaho supaya karasa kana jantung. Bersyahadah abdi nyaksian teu aya pangeran wajib disembah kecuali Allah. Nyahokeun heula Allah na nu disaksian
nyahokeun zatna maka nyahoan zatna gampang nyahokeun asma kanyahokeun heula asmana tuh minimal asmaul husna lain minimal geus sakitu bae ke kaditu nama pengembanganna leuwih sanggeus teh nyahokeun asmana bakal ente menelusuri kana afalna sanggeus teh kanyahoan apa sifatna kanyahoan asma jeung sifat bakal kanyahoan afalna lamun urang baca Quran al af'alu kulluha minallah fa'alul lima yurid ngan dibaca tapi ketika orang kata ajong bae haju bae aral urang di atas baca Quran di kamar fa'alul lima yurid sagala pagawean teh kumaha Gusti Allah bae nu ngersakakeun nyangakeun urang mah teu boga pagawean sadaqallahul azim haju urang kaluar ti tajung goblok sia neuleus sia batu goblok tuh aing getihan bae pancet di kakarak dibaca fa'alul lima yurid ji ayo coba urang dibaca fa'alul lima yurid diterjemahkeun ku Imam Sanusi al-afalu kulluha minallah sagala kaos sakabeh pagawean teh sakabehna ti Allah sadaqallahul azim tenden Quran kemudian orang keluar aya jelema naik motor nyerempet ka urang sangat tolol goblok awas ya pengen ditelos ya sikana mah fa'alul lima yurido ye mantas aja Quran fa'alul lima yurid pagawean maka bagi ti Gusti Allah urang mah hanya sekadar sabab doang sadaqallahul azim mulai isuk-isuk mantas maca Quran dagang karung dikirim satrek ai praktek dibayar punyana karungna dicokot duit teh dibayar dibere cek modong nyana tolol teu kaburu zikir endahan tasbih dikaluarkeun goblok tolol lain baca subhanallah goblok tolol aya tadi fa'alul lima yurid ka mana berarti syahadahna nu bohong keneh tuh di dieu lah urang ngabenderkeun syahadah kanyahokeun heula nu disahadahan teh saha Gusti Allah nu wajib di Allah sabaraha nu mustahil di Allah sabaraha sabadana eta kudu nganyahokeun kana asma-asma Allah teh samiun maha ngarung geus Allah mah ngarunguna teu make ceuli naon bae kadenge ku Gusti Allah urang wujud urang ge kadenge ku Gusti Allah boro-boro sora nu kaluar urang ge bisa ngadenge eta mah komo Gusti Allah wujud urang ge kadenge ku Gusti Allah nah ieu teh bentuk wujud urang hasil daripada dadamelan Allah kadenge ku Allah janangieun Allah teh babarengan jeung urang dek neangan Allah hese cak saha hese ketika pangi-pangi eta malamun ditutupan hatena ku Gusti Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah ditutupan tama jadilah munafik jadilah kafir urang mah geus dibukakeun ku Gusti Allah aya Gusti Allah di mana sugan di luhur tangkal kalapa taekan Gusti ada sugan gunung santri tukang sawo malulu di ditu ge di mana tuh ya Gusti Allah teh atuh deuk naon hese-hese degan Gusti Allah cenah teh Kangjeng Nabi kapanggih jeung Allah di ditu di Sidratul Muntaha naik sia ka ditu lah. Kangjeng Nabi kapanggih di Sidratul Muntaha taekan ku sia Sidratul Muntaha. Jalamun Kangjeng Nabi kapanggih jeung Allah tuh urang ge kudu kapanggih jeung Allah. Ya Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah. Ya Kangjeng Nabi Musa mah kapanggih jeung Allah teh di Gunung Tursina. Los ka ditu sia ka Gunung Tursina. Aing ge liwat ka dinya luhur jasa ditawaran deuk naik ke moal. Naon luhur. Ayo sugan kula mah Gunung Tursina teh kos gunung santri kos gunung karang gitu kula nanyakeun ini Tursina hai kulluh Tursina min Misra ila Yordan min Yordan min Misra Yerusalem kulluh Tursina teu kaharti aing mah kabeh horeng Tursina eta kabeh nu di Mesir Yordan ngahiji pan teh eta teh gunung Tursina kabeh watini wazaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin barang datang ka ditu berarti ieu kabeh gunung Tursina bener lamun urang di Yordan teh tadi nya di Aqaba kadeuleu Mesir kadeuleu Yordan kadeuleu Israel kadeuleu mentek dirinya terindah sadunia dirinya 3 dimensi
kurang cicing didinya Mesir Yordan Israel kadili lampu-lampu nanti Israel Masya Allah mana ITKP Gunung Tursina nah itu Gunung Tursina mana nuku Kangjeng Nabi Nabi Musa naik aya tepati luhur gunung nata didinya ngan lantaran lewat nepeuting ngarita henteu. Nah eta kan Kangjeng Nabi Musa mah didinya. Kemudian Kangjeng Nabi Yusuf maka panggih jeung Allah teh di jero sumur. Nah eta baelah mandingan ge ja urang baroga sumur kabehan. Pangheulana Haji Pendi paksa bae geus ka jero sumurkeun. Urang bebeskeun habak. Dek naon cek Haji Pendi kudu kapanggih jeung Allah. Minimal jeung malakal maut cek kapanggih ge di jero. Atuh Allah mah teu boga tempat. Allah makan teu bisa dikuasai ku tempat. Allah mah bighairi zaman wal makan. Tapi ketika Allah hendak jangelek ka urang tajali atuh kumaha Allah jawab pangeran. Ayo. Nah, urang sebagai umat kita kapanggih jeung Allah syahadat heula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat sia bener henteu. Eta teh tadi tas fa'alu lima yurid aju katipu sial-sialan. Coba lamun geus akur mah syahadat geus pas syahadat. Ketika dak dibawa barang urang, aju ternyata urang ditipu. Oh, alhamdulillah. Cek pemajikan kunaon gaji di dalam dia. Atuh gerak Allah horenganan. Oh, kakak tadi tas ngaju fa'alu lima yurid. Beres. Menang sabulan dideuleu ku pamajina, Kak, kunaon haju kuru? Mikiran, Kakak. Saya Pak Alul lima yurid. Ya aho aya bae di jero hati. Tah mah geus jelema bobogohan 3 taun bobogohan. Deuk dikawin jasa Pak. Saminggu deui deuk dijadikeun serobot dibawa ku batur. Nyana ditanya ku babaturan. Cenah ka boga sia dibawa ku babaturan kun saya. Adi sia kumaha reaksi sia? Nah. Kabeh gerak Allah, fa'alul lima yurid. Aing wau jeung nyananang Allah, ku ari nyanana di bawah batur nang Allah beres geus. Emang mah dunia setahun kelor. Dalekeun aing ujianna mawa ditiiran ku aing. Sia teger amat atuh aing teh calon wali. Geus beres. Beunang sabulan kapanggih deui kuru. Sia ieu kuru amat ku mikiran bae aing. Cinta aing dibawa ku nyana. Geus saparo-saparo acan kandas kunyana di beak kabeh. Mantap ke cicintaan sok dianggeuskeun kabeh. Da tadina teh aing jangan aing percaya nyana percaya. Jadi geus cinta ku di hati aing. Beak kunyana dibawa ka Lampung. Jadi saya jadi kuru ge aing mikiran pancen cek sia Pak Alu 5 yurid. Sungut doang anjing. Buktikan fa'alul 5 yurid maka urang ketika nyaritakan tentang pendidikan formal hebat jasa eta pendidikan mulai SD SMP SMA datang ke kuliah hebat jasa kurang hebat jeung pondok pesantren modern hebat jang supaya mengetahui tentang dunia jeung akhirat tapi ketika urang dek ngabuktikan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah supaya karasa moal aya di universitas mana nu aya kos kitu pasti kudu masantren bae. Aju guruna ge deui teh aju mere kanyana. Dideuleuh heula beungeutna. Ieu budak beungeut syahadat tah lain ieu. Dideuleuh ye. Teu sambarangan. Tah kudu mondok bae minimal ngaji heula kos kieu. Hayang nyahokeun syahadat teu ngaji moal bisa. Baca ku ente buku. Karangan dokter-dokter andas bacaan buku moal aya perubahan kajian ku kumaha. Sebab naon bighairi musafahah. Tanpa aya neuleuh sungut guru. Mantap ieu ge nu ngajina duluan mah wallahu alam. Cek nu duluan ulah kitu atuh kiai, aing mah kitu belah. Hadir beda kan. Urang lamun hadir di jero neuleuh guru beda ngaji teh. Datang ka asup ke jero jajantung. Sebab naon? Ngerokok izin minimal izin ka guru. Ngopi izin ka guru padahal geus saya nginum jasa ti tadi cek kene. Tapi pan gisin tah, tapi nu di luar mah pan anu nangkarak ngaji. Anu nangkum ngaji, anu nyedot kopi deui sut. Ngarokok anu geus beak 5 ngarokok. Mending mun mayar ngahutang pan.
beda iyalah urang teat kita ngabeberes kita ngatur-ngatur sarua jeung cek Gusti Allah hei kiai ku aing sia dibere ilmu toh urusan kaum sia urusan tah kampung sia kena nyahoan ka aing ayo urusan mantap kiaina kudu geus bener-bener dek urusan memeh ngurusan batur ngurusan nyana heula ulah okos jara anu boga manuk di Garut isuk-isuk teh di Garut kiai samping kahun kahandap kaos gitu kaos supaya mengple manuk diturun-turunkeun di pandiat nyanana can mandi di Garut tetep lontar di Garut geus kieu bae kotrek datang ka jam 10 nyanana teu mandi. Ngaroko bae manuk di pandian nyana teu mandi. Tah, eta kos kitu eta teu beres eta. Kos tukang ojek, motor di pandian nyana teu mandi. Percis tukang ojek. Nah ieu ge kiai teh lamun ngabeberes batur bae, nyana teu beres tah eta kiai ojek. Kiai ojek eta kos kitu ngaranna. Di lemur urang kieu ojek melulu eta. Nah tugas kula mau balighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin kaum nangabangkang denurut percaya ka ucapan Kangjeng Nabi Hud alaihi salam cek Kangjeng Nabi Hud awajibtum an ja'akum dzikrun nanata maraneh kabeh heran ulah aneh ku gara-gara datang ka anjeun peringetan ti pangeran anjeun melalui lisan seorang laki-laki anu termasuk golongan anjeun sebab kula teh lahirna ti dieu sarua jeung anjeun ulah kaget lamun Allah ngutus ka seorang lalaki ti golongan anjeun yakni urang dieu urang Ahqaf anu dititah ku Gusti Allah liunzirakum ni tah nyingsieunan ka anjeun lamun anjeun nurut ka Allah percaya ka Allah salamet lamun henteu cilaka bakal disiksa wadguru cek Kangjeng Nabi Hud sing areling sing aringet ij'alakum khulafa ketika Allah ngajadikeun ka anjeun sebagai pengurus-pengurus bumi dibere dedeg pangadeg anu luar biasa ku Gusti Allah wazadakum fil khalqi basto ditambahan ku Gusti Allah kejadian awakna dijadikeun ku Gusti Allah kekuatan anu luar biasa sehingga dek gawe naon bae ge boga kagagahan jeung kekuatan ieu teh hiji nikmat urusan tah bumi rapihan tah bumi jang naon teu kaluar tina jang kamaslahatan umat riayat su'unil ummah tiba heula untuk kelestarian bangsa jang daharna jang nginumna urusan ladang-ladangna urusan gunung-gunungna urusan tangkal kayuna urusan laut-lautna urusan hutan-hutanna urusan dititah khulafa mim ba'di qaumin sebagai khalifah sebagai pengurus-pengurus bumi. Kangjeng Nabi Hud teh titah ngukur pantai ieu datang ke pantai itu teh sabaraha luasna eta pantai urusan tah ayalah perikanan jang bangsa tuh hutan itu teh urusan itu teh kayu-kayuna teh jang kelestarian bangsa tuh gunung itu teh urusan itu teh gunung tuh itu teh urusan titah diurusan sebagai khalifah engke lamun geus dibere hutan ieu teh sekian luasna ieu lah jajadianna ieu urang urus tanya nangieun saha ieu hutan laut di pesisir ieu ka pesisir itu teh ukur coba kumaneh Hud atuh dilengkahan bae ku urang ditu mah kocoprak oh aya sakean lengkah caknya berarti luasna sakean alaan laukna jang kelestarian bangsa tanya coba nangieun saha eta laut gunung urusan khulafa ente jadi khalifah kabehan yuk urang urus diuruslah ieu teh gunung-gunung sanggeus tadi urus tanya umat maneh nangieun saha hayo coba setelah ku Kangjeng Nabi Hud dikitu-kitu tetep bae ngabangkang nood ulah sok tanya-tanya ka dinya aing mah riweuh ngadenges sia dasar sia mah kurang otak meureun atuh geus bae eta urusan laut kitu teh urang sok kajus nanya nangieun saha tah ieu teu bener aya teu ngeunaheun ngadeng kos kitu tah
hutan nangieun sat urang urus bae kurang jual dan lain sebagainya jang urang ngan ulah sok nanya nangieun saha cek kanjeng Nabi Hud falkuru ala Allah la'allakum tuflihun sing areling maraneh kabeh kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere awak jangkung gede tanaga anu luar biasa kuat jeung gagahna kita diukur segala rupa sebab anjeun teh dijadikeun khalifah dijadikeun pengurus kuari geus diurus tuh hutan tuh gunung tuh leuweung tuh daratan kuari geus diurus tuh lautan ieu teh jang urang kabehan sebagai khalifah nah ieu teh ditanya ku Gusti Allah teh tanya nangieun saha kok anjeun ngabangkang bae maksudna sing eling kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah eta teh nangieun Allah lamun anjeun nyaho eta nangieun Allah kudu ubudullah maksudna lamun geus ibadah ka Allah la'allakum tuflihun abeh anjeun bahagia di dunia ku Allah dibere fasilitas tuh gunakeun jang kahirupan maneh di akhirat maneh bakal disadiakeun surga lantaran ibadahna ka kula sebagai khalik eta baheula ku ari geus sarobe kitu bae numatak di Indonesia dijieun berbagai menteri-menteri kehutanan barangnya na asup ke hutan keluar jadi monyet jadi maung jantu cenah menteri kehutanan tuh jadi maung tuh jadi monyet kadeleuna mah henteu horeng hate nama babu lu sarua Tuh, menteri kelautan. Wah iya, barangnya nak ke laut, silem keluar, masya Allah, jadi orang laut. Jante, ganteng malah mah. Kadeleuna kusia, dia kuali. Mun kadeleuna kuali mahnya nate geus jadi karakter orai. Calangap baik kieu, teu meunang aya teri gep. Teu meunang aya bandeng gep. Totongkol ge anu kira kaleg-leg mah kunyana leg-leg. Emang kumaha gitu? Kadeleuna maka dasi Masya Allah aja menteri naon deui geus tah tadi menteri kehutanan geus menteri kelautan geus bari menteri naon deui BUMN sa menterina aing ngajeng orang lembur ge teu nyara ka menteri geus lah yang masa pira nu hadir lagi orang ketos bojong berarti kupak ge belah ditu aya urang Pandeglang bareng tadi Pandegelangna di mana ruku lah udah ke kanan deui aja kanan ka ditu lah kira-kira lamun di lempangan mah sendal jepit biak dua teh mah lain Pandeglang atuh tah mah lain Pandeglang tah mah ka ditu tungtung dunia tah mah tuh nu teu nyaho ka menteri teh ya urang apa nih gua lamun ditanya menteri aya sabaraha teu nyaho menteri naon-naon teu nyaho urang kuari mah memperhatikan deui menteri luar negeri saha menteri dalam negeri teh nyaho menteri kebudayaan teh nyaho urang mah kuari menteri PDK teu nyaho kuari mah beneran ieu mah beneran bae teu nyaho bahkan ka presiden siasa teu nyaho unik di Indonesia kuari teu nyaho ka presiden acam budak sakola ka anak kula nanya sia teh sakola ya libur Pak libur emang kuari hari naon teu di bejaan Pak guru pokoknya libur tuh baheula mah bae bapak mah baheula di bejaan libur hari anu sebab hari anu henteu ieu mah guruna ge teu apalun sigana mah Pak sia tah murid ge geus bisa nyebutkeun guru da ge teu nyahoeun cenah dia teu ngabejaan pokoknya libur bae cenah geus Pak teu nyahoeun teu di bejaan hari naon teu aya kuari mah geus bae libur bae masyaallah ieu urang datang ka kos kitu pendidikan ya Allah cek Kangjeng Nabi Hud falkuru ala Allah kade nikmat-nikmat ti Gusti Allah balikan deui cek Kangjeng Nabi Hud awak jangkung gede tanaga pohara gagah jeung kuatna endek nyieun naon bae bisa kemudian kanikmatan eta teh ajang urang kabehan tuh laut tuh gunung tuh leuweung tuh daratan endek nyen imah tina kayu pek bae endek nyen imah tina batu pek bae endek nyen guha ka jero mangga bae jatanaga gede eta teh hiji nikmat fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun nu penting mah ente kanyahokeun tuh gunung nangieun sa nangieun Allah ibadahlah ka Allah tu laut nangieun sa nangieun Allah ibadahlah ka Allah kanu nyieunna tu daratan nangieun sa nangieun Allah ibadahlah ka Gusti Allah ieu urang anu gagah ieu urang anu jangkung gede nu kuat ieu teh nangieun Allah ibadahlah ka Gusti Allah
kumaha tah cek kaum Ad qalu cek kaum Ad no hod merene mengkonon sira cacalaton senek dewe aja mengkonon hod aja nabi hud kasurupan kaumna kunon haju ka mau hud ajitana lina'budallaha wahdah maneh datang ka kaula ka kami kabehan kuari endek ditah ngaibadahan Allah hungkul ari eta pangeran urang si haba si isbut si sumud haju endek ditinggalkeun wa nadaro makana abudu aba udah bapak moyang urang bapak urang aki urang uyut urang bawa urang udag-udag urang siur urang baheula teh kapan ngaibadahan ka dieu haju kuari urang dek tinggalkeun eta pangeran atuh karunya amat pangeran kudu dikarunyaan ku urang hud keur manyana teu bisa ngeleumpang nya teu bisa neuleuh nya tolol teh kaum blon sakaki Nabi Hud ge bingung ieu kiamat sih kabalingeun orang lamun nyaritakeun kaum-kaum kuasa itu blonnya ieu cekna ajitana apakah mana ieu datang ka kaula dengan sakadar linabudallah nita ngaibadahan Allah wahdah wa nazaro jeung kami tita ninggalkeun makana ya budu abauna anu geus diibadahanku bapak urang bapak kolong terus ka ditu atuh kudu dikarunyaan nya nangis sekian puluh tahun ratus tahun beuh ditinggalkeun kitu bae kumaha lamun urang ninggalkeun nya leumpang teu bisa neuleuh teu bisa hei itu sanu ndek ngarunyaan lamun lain urang hud kaum ku bangkawarah teuing demantak urang kakarak datang ka lembur dulur eta sing hade ngeri teh haram lah ulah loba omong ngaji mah ngaji bae urusan kredit bae mah urusan kebutuhan eta mah can sakumaha sakitu mah can sakumaha lamun geus kieu ye batu gede ayo sia batu ye sia ayo ngaharamkeun kredit sia ayo sia didagor sia ku aing eta ge sakitu can sabaraha lamun geus direngkas ku nya gubli haramkeun ku sia kredit ayo ye batu ye haram halal ya isieunana mah tetep haram sakali deui haram sakali deui sia ayo ye batu ye ragag ye haram batu dibantingkeun ka dinya tak nyingcet lagi udang kiai bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bil kutiatun Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith sieun nyana lantaran pajar setan wah gunakeun Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith Asia nggak kudu jampe nama gusia direkam ke deui maju teu di puasaan mal manjur teh ulah sok macem-macem ieu teh pangeran nu geus ratusan taun diibadahan ku bapa moyang urang mati tah neruskeun haju kuari titah ganti pangeran ka Gusti Allah hungkul nu teu kadeuleu lah ulah loba omong hud kuari mah kieu bae lah cek maneh tena tadi afala tatakun hatta tesieun maneh ku gara-gara teh iman ka pangeran yane ka Allah nu nyieun dunya yen kanikmatan mun urang teh ibadah ka nyana bakal diturunkeun siksa ku ari mah kieu bae hud fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin hud ulah loba omong hud sia unggal kapanggih dakwah kuari mah eta bae buktikeun datangkeun siksa nu kumaneh diomong-omong mun maneh bener sok siksa kami ngadaguan siksa ya Allah ya Rabbi masya Allah karim kaumku buang kawarah teh Kangjeng Nabi Hud tadarrug ka Gusti Allah munajat ya Allah ya Rabbi abdi teh dakwah diangkat jadi nabi jadi rasul ku Gusti titah ngabeberes umat titah nyokotan jelema ti leungeun-leungeun setan anu manehna dikendalikeun ku nafsu Gusti mah uning abdi terus-terusan dakwah sanajan henteu sehebat Kangjeng Nabi Nuh
tapi abdi teh ieu teh dakwah teh geus saseleh Gusti Maha Uninga ayeuna mah puncak dakwah abdi teh kulantaran geus eueuh nu nuturkeun Gusti haju ayeuna manehana nang tangan kana siksa cenah daripada kieu-kieu teuing mamanehan turunkeun bae siksa tanyanggakeun ka Gusti besi deuk disiksa mah datang ka kitu tak Kangjeng Nabi mentak turun layad qala qad waqa alaikum mir rabbikum rijs kuari mah kieu bae hud antepkeun bae heula kaum maneh mah dakwah bae tapi tetep antepkeun bae tetep Kangjeng Nabi Nuh dakwah ngan diantep ternyata Gusti Allah teh teu nurunkeun hujan di tahun eta paila di Yaman. Sementara lamun aya paila lamun aya kasusahan urang Yaman teh tetep datang nama ka Mekah ka Baitullah nyana toab di Baitullah kemudian manehana ngadua ka Gusti Allah aya salah satu utusan anu diutus ku kaum Ad ngaranna Kil orang terhebat di Ahqaf di Yaman nyana diutus beserta kaum-kaumna datanglah ke Mekah nyana toab di Mekah kemudian tas toab nyana ngadua ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi iski qaumi Gusti hujanan kaum kaula sakumaha Gusti teu ngahujanan ka kaum kaula geus sataun panghujanankeun kaum kaula lantaran geus paila di lembur kaula didinya teh balik ka imah can diijabah ka karak aya hideung-hideung doang diijabah tapi reut eueuh deui datang deui ka Mekah ke eueuh deui datang deui eueuh deui datang ka 3 taun waila hujan sacek kaca segala nu aya caian mah kunyana disedotan nu mantak urang keur zaman baheula nyaho ka boborosan teh eta teh lantaran paila zaman urang zaman Belanda nu mantak urang nyaho ka boborosan ditarik ku urang teh anu sok pake samak teh naon ngaranna pandan ditarik ku urang anu ngorana di dahar boboros dangeuna tuar tangkal kalapa aya di jero humutna di dahar ku urang lantaran emang zaman hese didinya bangsa boborosan ku hese-hesena pare ge dicabut ku urang terus di daharan boborosna pupucukan anu bangsa ngeunah mah di dahar kecuali pucuk nu hiji henteu teh mah di dahar nyaho ka centeng ngeunah nyaho ka derawak ngeunah nyaho ka sagala ngeunah nyahona ka bangsa anu gede teh tah naon tah bernuk eta teh aya nu ngadahar bernuk paeh matek teh di dahar deui kabelah dieuna kebo ngadahar bernuk paeh tapi di zaman modern kuari bernuk bisa digoreng teu naon bernuk kuari cacak gorengeuna di Cianjur manggeus aya teh keripik bernuk dikeripik beuli ku ente moal kebal ge 3 tahun Kangjeng Nabi dawah deui ya qaumi ubudullah ieu kakarak dibere ge teu hujan doang paila urang 3 tahun nah kuari mah lamun teu ibadah ka Gusti Allah teu nyembah ka Gusti Allah sunduk kana waktu nu mustahil hinggang kana mangsa nu utama qad waqa alaikum rijum mir rabbikum datang asana siksa kuari sabab kula geus ditanyingkir ku Gusti Allah kaum nu iman ka kaula nu percaya pangeran Allah kaula sebagai utusan Allah ngumpul coba ka dieu didarengekeun ku gabehan deuk ka mana eta hud kula geus ditah ninggalkeun lembur kula berarti bakal disiksa ngomong naon suro di aman aya suro lalu ngomong hud dari sisa kumaha dataran datar luas banjir jamual di urang mah gempa jatelok aya di urang mah siksa naon coba wallahu alam cek Kangjeng Nabi Hud ngan kula geus ditegor ku Gusti Allah beserta kaum-kaum anu iman ka kaula kula teh titah kaluar pokona mah kami indek butuh sikil deui titah ka Baitullah kita ngadoa deui nah kuari ditos
ulah eleh ku Hud ayo geus Hud ngancam sundek aya dat siksa urang ngadoa ka Baitullah teh ieu teh sebagai penghargaan ti Gusti Allah